Marahana batur teh wayah kieu ti iseun biasana sok ngarariung di dieu teh aduh. Luak liuk sorangan ya. Can aya datang. Pak RT can aya datang di wayah kieu teh kamarana nya. Biasana sok ngagalem rong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaman Alhamdulillah. Kamana wungkul ya? oh. Bentar. Mangga. Aman? Alhamdulillah dina danget ieu mah sok. Mangga carali. Namanya di warung kan, Pak? Oh, pantesan aduh. Di dieu we nya. Di dieu we lah. Tos lami. Lami abdi ngantosan di dieu tuh. Jarum super getos saep sabungkus, ngepluk kos kareta api. Lokomotifnya. Mana Pak RT? Teuing Pak RT. Mahal 7-na. Lan 7-na can. acan kerek genap. Oh, genepna. 7-na. Dia di warung mah jangan tuh baterai Hei. sama masuk. Eta mas taka menikmat direrumpukan gitu Masya Allah. Jangan. Jangan. Ayo dan lebaran, Pak. Ulah dipikiran ting da sanajan teu boga duit ke lebaran pasti bakal nyang hareupan. Ya bakal datang. Ai kitu nama da anger, Pak. Kayak mutan. Kita ngagal salon pas we, eta kayak mutan we. Nya. Dari sifat jelema memang kitu wae. Sifat jelema mah hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh panas curi ya teh euy. Pak RT, mah kalabat Pak RT. Alah, zaman Ngarariung kieu dah. alhamdulillah. Sigana teh muka ceria. Tibalik, tibalik. Ah gitu, seperti. Teh reputasian anjing. Lah tadi mah. Itu tadi aku mantosan nyalira we di dieu ieu. Kali dia. Tadi dia. Harus bojo. Punten apanya? Nyamang apa? Aduh. Masya Allah. Gitu atuh. Kan ayo orang Sunda mah punten teh sok menunduk. Oh, menunduk. Pak punten, Pak. Dah gitu. Punten ngarangku. Ya gitu. Aduh, kan pantatna dipengker. Aduh, uihan deui mah kali deui. Punten. Saya pun asa pembincirnya. Lain menikos. Karyakeun wae. Eneng kerja jalon. Bisa jalan. Neng. Pas ngetara rama teh puasa teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah urang. Kade. Beliau Tuh sekedap deui ge salaur. Tak can ngaeukeun di tak can ngagugahkeun di mushola. kumaha Bah ngagugahkeun sahur teh? Abdi masuk kieu. Sahur. Ibu-ibu, bapak-bapak mangga geura lalungsur dina kasur. Gerak kada lapur, gerak nyala layur. Ulah ngaredu we bujur. Sahur. Aya udah gitu kolot. Aduh. Eta teh kadang-kadang mah pohoeun kabita keneh nu bujur. Iya. Sabenerna mah. Pinter. Jadi batu mahana ngahudangkeun. Mana mah kalacat ka kamar. Nyaho pan atuh. Langsung. Ari pulutik kolot mah beda deui jang. Ngahudangkeun ka batur nyararing urang nyusup. Tah eta. Ai heula. Bapak teh tadi di dieu teh. Itu tadi. Ampun. Pak guruna ka mana? Buka Pak Guru teh di assalamualaikum teh can aya ngawalan. Bawa tadi ingat Pak. Cek Abah. Ya. Tadi sahur ingat. Tah kitu ya saudara jauh dina cerita apa. Bejarkeun teh wah nyoledatkeun. Aduh. Lain nyoledat ke ti soledat. Itu wah urang terus ngomongkeun Pak Guru namanya sarua. Panas ceuli Ya, pasti. Abdi ge bieu yakin ngaromongkeun nya. Da sok kontak lamun abah geus nyarita pasti kontak. Ada masalah ngomongkeun geus lumrah da zamanna urang ade. Aja lemah hidup orang ngomong Kretek kan mana teh beda. Ieu mah benten. Da mau rame atuh dateng ada romong mah. Asa ulah ngomongkeun goreng. Tah. Wah. Salam. Akhirnya boga imana kalau Pak Guru aya ya. itu kudu muira. Gimana kalau teh hijinya? Aduh. Surganya.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ka imah sorangan. Mana ngumpul, Pak? Ya aduh abdi ngantos. Halo. Pak, di Ini lawas tilawas nembe tepang di sereng bapak. Yang rokok, Yos. Oh, mana Pak? Ngerokok. Selagi masih aya di warung mah tenang, Pak. Kirang Pak, tah aya garpit, Oh, ada. garpit, garcok. Tah. Jang samsai mana Jang? Iya ke harmoni Pak. Wah, harmoni ya. Iya masih gak, iya lamun di Karawang di Bekasi masih gak minak jengok. Ini kopinya ngabdi ya, ngabdi. Oh, nya mangga terus abdi terus diseogikeun kopi itu aduh tos tiis, Pak. Judul lama nyorog Pak Guru teu aya kata di teh Pak. Ah, ngaluarkeun we kieu meureun ngararewong. Jadi nyahuanan tuan rumah nya. Ya. Nah, ini teh di Marana wae teh tadi di Antosan meureun ku pada teh nya. Mohon abdi ieu Pak, tadi sok aya mun 3 jam langkung mah. Aduh. Terus ala kesekeng tadi bade wih deui abdi teh ceun berenang. Asa salah nanya teh Pak. Di Bali di Marana wae Pak Guru mah karek datangnya. Ya abdi mah pantas ngontrol heula. Oh, tuan rumah. Motor ronda, motor Kontrol. Kontrol, anu naplok di gardu mah kokol. Terus mun jero imah? Nya ini ngabeluduk mah pestol. Iya Ari lagi. nu di kolomo mah permen mentol. Aduh, Anu parigi nyetak budak man guyan gayung. Ah, kamu lah disebatkeun da pada uningan sadayana oge. Lato. Kita tok tak tok tak tok tak tok tak tok. geus kasabaraha urang teh puasa nih Kak. Alhamdulillah ayeuna teh majeng ka 13 gitu upami telepat mah. 13. Mhm. Sacik kana kamari nya. Karaos waktos teh nya. Alhamdulillah. Bolong tos. Makin betahna di dunia. Berarti ngagodin nya di Henteu, Oh, kata siapa aku ngegodin. Apaan biasa na ieu sama bantunan naon teu puasa ge aing nuju men mah sigana nuju men beureuh Pak. Ai PR teh malah lain main kuasa istri jadi tiket mental. Ke bawah arus Ke bawah arus palim. carita teh bari mah aya geuningannya lamun keur sahur yang sahur sok aya ngahudangkeun geuningan. Mohon. Eta mah sok aya obrol-obrol geuninnya ku Nya, kunaon nya. ku dulag kunaon geuning. Ayeuna mah sok aya bapak-bapak tah aki-aki carita teh anu ngahudangkeun sahur teh. Tah ai ngahudangkeun sahur teh beureun pan aya aki-aki mah geuning sok rada Geus balelos. Balelos. Kulantaran waosna saya modern abdi deui pan waosna teu araya. Jadi rada kirang jelas. mana Pak? Lamun dina ieu mah samar naon lamun dina diajar ngaos mah dengan huruf naon tajwid teh geuningan naon? Pak ya. Ihfa tanapi ieu teh geuningan naon al-samsiah teh samar. Nyata ieu nu ngudangkeun sahur cenah teh. Mas aki-aki geus rada balelo da rata-rata di masjid mah sok lebaran teh da aki-aki. Nya. Aya budak mah jarang aya di masjid. Memang laras Pak. Tah. Saur. Kebeneran cenah anu itu teh. Waktos tinggal 2 deui. Samarepna beunang waos. Tah caritana teh anu ieu tah anu aya nu jadi huntu cenah teh anu keur itu nih puasa teh. Eta mah da teu sare sapeupeuting beunang aya teu sare sapeupeuting mun aya kesalna nya. Nya. Dibanding Mararaoskeun muruna. mararaoskeun nyeri huntu aya pas nyetrekeun ieu teh nyetrekeun sapeker cenah. Wak apa laki-laki mah geuning gitu. Ya, wow. Cek ieu mah wak tos tabuh 3 cenah kitu. Mohon. Ari ieu mah cenah kadengna teh. Waos tos kantun 3. Pajarkeun teh ka saya mudah jasa. Nya curing mal atuh. Langsung cenah apa kadek cek urang mah sahur ieu mah cenah. Ai kadengna teh mulai iku kunaha mah Paur.
udah geus sabar rupa hari ieu make jeung ditotopi sadara jangan itu tuh. wah salah ya tancap Tapi aya obatna. ya obatan naon teh Namun obat jangar pak nya nyeri sirah. aya Aya geningan namun nyeri sirah mah. Urang pan geuning namun boga kasusah yang kudu ngadoa urang teh nya. nya leres pak Ngadoa teh supaya leungit kasusah. tah Anu nyeri urang boga hutang. Ngadoa teh cing leungit hutangna. Mau nyeri sirah, aduh teh kade ulah salah. sing leungit sirahna sirahna sing leungit tong dituturkeun doana bahaya eta doa aduh Pak Guru aya ngeuseupkeun nama Mbak ieu mah bari ngantosan sahur gitu nya, ngantosan sahur. biasa We urang ngobrol kitu nya. wih harus malah Ngobrol di Dulacis TV. jadi obrolan bersama sana sapu bersih Aduh, OBT naon OBT? obrolan bersama pan urang teh ieu teh aya obrolan 5 jalmi tah jadi ngobrol urang bersama-sama ngobrol Tapi cek abdi mah OBT lain ngobrol bersama. Obrolan bersambung. tah biasa kitu beres Naon sok mang obe? da kalimat Sunda mah teh da seueur ieu apa seueur bahasana Dibalikeun heula kuy. Oh, begitu. Oh, gitu. Sa. cing taruh cing Aya obe obrolan berjanji. cing taruh cing dicolok ngaburinya eno ieu Lah can beres ya OB naon? oh obe obrolan bersama Iya, obrolan abdi nyambung mah obrolan bersambung. Heeh. Naon PT Oh, begitu. Oh, begitu. Oh, orang bolot. Jadi nolong ka saya kan orang bolot. obe orang bolot itu mah orang Aya baik deui, aya deui. Oh, bisa. Obrolan berduit. Bisa. bisa Satu keluar teh detik mah. Apaan ngobrol teh sugana jadi duit. nah segala rupa gemeleran duit tina obrolan heula Udal wadul jadi budal badul jadi Ajis. acis We dulacis. dulacis matak teh jauh tina namina dulacis ulah kedul ai cicis hayang tapi kedul ulah kedua. Benar pisan. Ari ngawadul teh gede bohong. ada di maros saja Anggar we bada aya nu kedua di dia di antarana. maros lamun jalmi ayeuna teu loba bohong hese untung matak cek si cepot oge usaha mah tina naon asal ulah tina jalan bener rupan gitu boro urang tinu teu bener dinu bener dinu teu bener ge hese urang Cek si cepot itu. cek si cepot Ingat wayang, Pak. inget wayang Ari mah ingat wayang. naon tawa kaseuring heula atuh Kayak aya Islam diikat guys. Lain apaan? Itu dibalik sebenarnya diiket teh. Ayo biasana mah anu nyeri sirah diiket teh nya. Ayo mah anu nyeri sirah di topi, ayo diiketna di dieu. Ayo sebenarnya mah ieu mah lain ku nanaon diiket teh. Nutupan teh ya. Nutupan cita hebat. Herang babatok ya. Ajarkeun teh di gobusan. Aduh, dan meski itu kuduna meureun Milik padapan eta urang mah gaduh harta anu bisa dicanak maot. urang teh ulah ditinggali negatifna nu positifna ieu banggapan atuh pengusaha iket teh meureunna moal laku aya kitu mah bae teh niatna yakin pokoknya anu ditutupan oleh Pak Ade da yakin sih Itu Pak Ade umah tepang di kopea. Teu apal abdi jenis rambut Pak Ade aduh abdi kada dibuka punten. di beurang abdi tara resot topi wengi tara resot kopea ciri-ciri abdi teh geus kolot Abdi teh kan bingung. tuh ya cek abdi ge aya nu leuwih parah ti abdi abdi teh lain kuna naon punten luar biasa dayana pangna diherangkeun kieu teh abdi teh moal aya jadi meusah dikerok teh butuh artos soalnya teh diicalna lumayan laku geuning tos bodas mah kanggo tukang useup dijieun ieu dijieun tali useup Pajarkeun teh rambutna albino. aduh ampun ya lah kitu matak oge kan we dari
atuh batur mas sawah lega urang mata rangka atuh urang mah eta. Jadi lamun tina gunung mapan gunung mah gunung Merapi gitu nya nu teu jadi tatangkalan teh. Ari abdi mah sanes. naon Sirah herang teh loba teuing mik mikir lain. eta tong dibuka layar tancep keur nonton Terus beres jangan. eta film Roma Iraka terus lah Oh sakitu we. sugan Ah, atuh iya. Pak Ade ya urang taros tah ieu kolot Naon teh? ngobrolna sok taros boga Sok dek naros. pengalaman ieu cenah iya Pak udah pasti ngalaman godin Godin. apa godin terus rumputan buka teh ke Oh terus budak heeh. boga pengalaman teh siga kitu Ari apa pengalaman mah wah lamun diuraykeun mah sepu 10 orang alam. nyadita ya godin terbaik masa kecil emang kurang bahagia godin ulah diturutan ulah diturutan ya Pak dan ulah Cis TV mah orang komedi unggul ngarah apa gitu ya sampai sok body itu kieu nah ciri-ciri nu sok godin teh kieu gitu sok abah Di dia da ieu mah yakin mah tamat teh tamat wae abah puasa puasa sabaraha ieu sabaraha naon Pak? sabaraha lami puasa Sabaraha jam? sabaraha puasa sabaraha lami Wah, puasa mah nya alami. Sasasi sabulan. terus biasa nama anu naros gitu teh anu naros badin kumaha teh biasa nama sok anu nanya Jadi memang jelas mata ku abdi teu dia gitu dijawab, ya? teu dijawab oge. reputasi gitu Ya. kan orang balikeun we sok kumaha Nah, ini pengalaman sok entah pengalaman ieu barudak ngora gitu kayak kalau mau suara. jadi mah gitu Nyaho ka dieu kudu malik nanya. boga Nah akur teh jeung pendapat Abah gitu nah henteu. Nya itu akur mah nya wajar dan ami tiga jalmi atuh. Lamun sarua mah moal rame pengalaman ya Bang udah berin si iyo mah kerbudak mah pengal Bang Hampir sami ya. pengal tah bulan puasa teh pan sepuh teh nyiapkeun sarimi sadus disimpan we di dapur tah jam 2-na kitu nya dibukakeun teh saeutik nya Bang nya dibukakeun teh sabelah parah ieu lamun teh kaburu sahur hari teh unggal sahur tara dianggo eta sarimi ge paling diangona 2 we ku sepuh teh hiji waktos pas sepuh bade masak sarimi tos aya seminggu kemudian diangkat kitu teh reuaseun dan namanya kanggo 2 jadi hampang Si sarimi teh. sarimi teh jadi hampang reuaseun si horeng ku abdi unggal siang 2 cana ka kamar Aduh. Tah kan benten sareng pengalaman simkuringnya. ampun asa dosa ka sepuh abdi aduh ampun eta gara-gara eta Mohon. dari bahasa tuh disangka-sangka berat merenek dipindahkeun Nya teh ieu hampang Boro tanaga rada gede Rada kan gede. koleang teh beurenya. nya aya beurit Tah ari pengalaman Abah malin gitu. Ya mah nuju untuk sekolah dia nya kan nuju burang kali ya. Lah minimal berenang umur sekitar 8 tahun 8 tahun lah ber SD kan harita. Di dia teh pan teu kiat puasa teh. Pas aya saja nari. Ya, urang teh. Ai kolot teh di luar teh moal kan pantau urang teh nyusup tah kana kolong dipan tempat sareta gini. Ari bujur keluar, sirah ka jero nyusup, kunaon maneh teu kuat nyeri beuteung. Nyeri beuteung kunaon? Nyeri beuteung, aduh sing teu kuat mah. Digusur urang teh Abah teh. Gusur kitu tah. Cik cenah Modusnya. urang pencet. Nah cenah nyeri beuteung samutut, aduh teu kuat kapar cenah. Tagi sarua deui. padahal nyumpu teh keur ngarenyem Oh, gara-garanya era ku kolot gitu bisa dicarekan. tapi aya caritana ke anu kemudian itu cerita teh aya nu aya warung mending warung teh pan sok aya warung ya ditutup mending warung teh sabulah teh gini nya sabeula tapi teh suku na unggul Sing arucangnya. hiji waktu tah ieu teh beunang kurang buni si eta teh Si tutup warungna teh. di warung teh aya tah bapak-bapak kadinya tah barang datang teh assalamualaikum cek bapak-bapak teh ai budak anu eta teh tah anu keur eta di warung teh nya alolohok atuh era walu gitu
punten sejak si bapak-bapak teh sok sana aya mah ada bulan puasa sok sing leres sana eta teh eta teh ieu tutupkeun sana eta sing bunyi sana isin ku batur sana nya ditutup ngehana teh di bunian jadi henteu aya nu eta katingali tah ai si tah gitu sana geus bunyi mah nya manehna teh nguliwat we asup ka jero nah bapak sana di dieu wae pada pagi senai teh senai aya ieu senang gitu arek ngiluan senang gitu jadi itu nama nyarek aya sugan teh murun aduh eta nu dicarek teh aya sugan teh heueuh ai kana waktu pesen teu balik teh nya Pesan angu nya atohun atuh asa di aya baturna itu langsung ngeret. tapi da sanes mah aya puasa mah ulah netikeun kitu mah tong diturutan kita masa-masa kelam Pak masa-masa kelam eta kewajiban urang aya puasa mah walaupun urang kuring kumaha capena oge ari nepikeun ka batal puasa mah gitu ulah Can waktos namanya Pak. Aya cerita teh kieu cenah mana teh poho sahur gitu poho sahur isuk-isuk ngadahapan teh dari teh cenah mana teh bisi batal puasa cenah teu sahur teh mana teh cerita teh jam 12 teh doh pada waktu cenah anu sangu teh manehna teh dicarek nah cenah wayah kieu dahar aduh cenah abdi teh cenah bisi teu tamat tepikeun ka magrib tapi Pak eta alasan masuk logika Pak masuk logika Pak ya pengalaman Godino kita ya Nah, kalau dasar kalamukena ge. tuh galikeun juara ya Dia mah tamat wae. tamat wae nya Tamat wae poe nama nyajang. bener poe Ade. Isuk pasti mang nyahareupan magrib, mun magribnya meurepan peuting mang nyahareupan di isuk. baheula masuk ngahajak kaliweung keur budak mah bulan puasa teh mulung eta mang Muncang. coy Oh, kuncoy jengkol mulung teh heeh. ari balikeun batur mangulah hek urang mah seger dan muncang teh nu dikeresekan aya nu dinu saku aya di saku celetrok muncang bencoy kan tua tuntuna bencoy sigana ada muncang Memang muncang sih sok inget ka usum muncang urang sih sigana mah ingat usum muncang Ai abdi mah ngagodin teh tah ti heula di titah ka sawah Pak. Pernah teh. Ingat we titah neang cai ku bapak ku kolot gitu teh jam 1 beurang sawah we. Aya di sawah teh ditingali kan aya nu ngarame tapi sawah nu batur nu ngarame teh aya cicing di saung urang gitu nya. Didinya teh inget teh duh aya cau ya dua sikat cen da eta membeureunana oh nu ngaramet mereka cai ya cau jeung da didinya teh da ibu emak mau unggul nu ngaramet teh mereka dahareun meureunana da meureun teu luasa jadi miluanna cokot emang cau teh sasikat bawa ka lebah di opi sorangan eta waya eta sigana gitu nya pas rek geus carangkat ngaramet nyangan cau sasikat hilang jadi kelas kieu aturannya lain sawu imah tapi eta teh samangka cek dulu sumang mah kitu batur sahur ngilu sahur batur buka ngilu buka di berang batur puasa manehna ngadahar samangka pada tungtuna eta mah lamunna jadi meureun tibetar yang tiberang batur puasa manehna ngadahar cau kudu jeung politik atuh lamun da kitu sisilan alaan cauna cangkangna ulah dipetikan kitu tah kitu da ikut cau mah favorit di dia mah tah kitu tah carana teh nya beser ku kuku teh seret kitu ala cauna lipun wah iya gini teh deui beser cocok teh deui kitu atuh carana engke teh pan kudu ngarame teh aduh cau teh cenah ieu urang mah
si haram jadah teh geuning cau teh cenah tinggal cangkangna wungku ya sugan ku monyet cenah meureun. Wah, Kurilinganana manyang saka urang. Ada puasa mah teu tiasa ngabedakeun gitu. Mana anu puasa banyak henteu matak pan geuningan dinu keterangan anu kieu jadi puasa mah hiji-hijina ibadah anu rahasia. Tah gitu. Rahasia. ulah kawas kieu ai puasa. Bisa di naon ngaran teh dipunten ku jalma puasa. Bisa dinilai ku jalmi. Cek Tetep puasa urang puasa padahal henteu teu apa kan puasa mah. Pentingan nya puasa gitu. kalau di bumi mah puasa aya kan yang bedog patuangan buci truk ya jangan ulang ayeuseun. Puasa segala dihakan ya. jeung hotdog Puasa ayakan, Bedog, ya. makan. Ulah karolot. dalasana pade abdi beda tumaros pami pade lamun tuang di pasihan ku abdi sareng orek tempe kersa teu Jadi dahar we na kitu. jerona teh ge orek tempe teh aya kacang suuk kumaha teh ngagayemna Teu neurak, jadi kiri kanan kiri banting we kitu daek lemut tadi utak. oh gitu Tapi da aya ieu pan usum ieu mah nya ingat ya. Usum puasa apa sok aya geuning ciri khas lebaran naon cik? Korma Nah, iya. kupat Memesnya geuning kupat mah eta mah anu parmana ieu mah anu aya geuning anu diurang di Sunda. Nek lebaran teh geuning sok nyarieun ieu memeh lebaran eta mah pas harihana geuning memeh lebaran sok nyarieun heula. opak Anu baru leutik geuning gitu tah. kaneker Kaneker. eta musuh pas musuh jadi gemoy-gemoy ya. Apaan kieu kaneker teh cenah. Pan anu ompong cenah, anu saritana teh anu ompong. Cenah aki mah geus baheula mah cenah celetrok ada kaneker teh cenah anu naon? Koroguntu beres mah. Ayeuna mah cenah ngadahar kaneker teh hayang ieu teh. Tapi bisa cenah ngadahar ieu teh. Bari nginum sandi momoy we heula cenah. Tanggeus sada beje cenah. Tapi abdi masa di ditu nya nuju di Pagelaran Cianjur. Kan dinya teh aya minangkana malah jami teh nu rada aya nu rada ieu mah jauh jawarana. Ai urang akan istilahna ai batur mengadu fisik urang mah politik. Ai politik teh kan hese ditulumanana kan. waduh Aya kaneker di warung teh urang kabeneran aya kaleci. Ayeuna mah kieu we cenah ari ngadu fisik mah urang teh tong ieu ayeuna mah urang ieu heula we cenah urang ayeuna sok. Manehna urang dibere kaleci urang mah kaneker. Pan urang mah kep gayem kitu tah sok sing gayem hancurkeun eta. Aduh cenah mah tong tulus sing gelutna. Ari eleh mah. Nya urang mah adalah kaneker aja. Urang mah kaneker hipu teh pan gayem kitu tuh. Aing mah bubuk kieu. Mau ngadahar tulang si laing mah rangu. Eta keur ditinggalikeun meureun katingali kaneker. ditukurkeun Enggak ditukerkan baru kecepatan tangan nah gitu batur mah dibere kaleci kan teas kaleci mah tuh lama kaneker gerkek jeba amis Politik tapi pade wawas ompong teh aya untungna nya bororah untung rugi bujang aya untungna lamun di tengah kas urang kade ngarokok bisa diselapkeun Sabener eta aya ieu leuwih untung ieu bolong di tengah teh. Ke motor mah klakson baru. Pajarkeun teh si Rino cenah. Kan kieu mun aya nadaan mah ka dieu. oh matak sur sepuh teh mah geuningan memang tuang mah keur beres waos ngeuna ada benar geus kieu mah aduh ninggalin teu tes mah meuri gidik teh lain urang teu hayong musuh nya asa nyapekna musuh jeung cangkeul deui da aya mah simpel bade nya oge aya teu naon eta naon matak arun heula lila ada warna kudu nangan heula parun Renos di blender atau di blender lah tah nya lamun bade dipangbebeungkeun ku ieu ai eta mah geuna naon eta mah ngan anu kabayang teh lain produkna ngan ambeuna rasana
bentennya beda rasanya. Beda rasana. Ingat zaman baheula da keur budak teh sok dibeubeung ku kolot teh. Wow. memang kampung mah itu bari digandong teh dibeubeung heula lep orang belum tarasi Yang naon dibeuweung lepkeun teu kolot baheula gitu. Di bulan puasa teh urang boga carita kenangan anu moal poho Pak. Era dicaritakeun teh tapi dah mun inget-inget teh hayang seuri. ya pasti ngan tos kealaman mah da tos kareka mah ada sok Hese. hese dileugitkeun anak Kumaha? Nuju ti payun teh nikah teh sadacan bulan puasa Pak. Pas nikah lebat bulan puasa. Pan cicing di ngetohan benernya banyak. Jadi bumi istri. Sahur. Udah kulantaran nuju minum. Keheula. Ente keheula. Kawit mah ngagugahkeun, Pak. Gugah. Sahur sareng si bapak. Sareng ieu teh nya kitu teh. Eta kitu teh da minum teh teu mah tuh. Kadalok deh. Ki abdi bade ka pengles kadapnya. nya mangga Pak Kadalok coba. Ari kedawok teh. Gua teh mani wah. Ari mani eta. Pan meureun sahur teh jeung metoha teh. Kulimis wah. cek we tau hatena ulun atas ngartieun deui da meureun cenah saur mitu teh di dieu pernah ngora heula gitu eta sahur Kulimis. ada di dia mah lain gitu kan anyaran kan dia nya ditah narokan tang kalimus tengah poe atuh panujungna keur panas bulan puasa cepret tuh kuat haus kumaha ieu carana sing supaya ulah era teuing api-api gerebek jeung kasurupan beres cai kuat beres cau dahar urupun cenah mangkadi almarhum teh sama rokok datang ka dieu da urang teh era punya pasti apaleun aduh cek aya naon ieu mah saribut-ribut padahal patuangan tos bungkeang ku cai sareng cau Jurus yang buka teh teu banyak. Jurus sayang buka kumacarana aduh cek geus kapikiran ieu mah bae mah keur bekolak Beda Pak, waas mah bulan puasa teu can aya listrik masih keneh ku obo cempot. Nineung nama aya Pengalamannya. manfaat tahun 80-an mah abdi di Curug Cinurang teh can aya listrik. Kumaha teh Bang kumaha. Jadi lamun sahur teh mah keur mah hese neangan kadaharan teh gitunya. Jadi pangheula nasaha nu udang pangseunna kodokna. Jadi begitu cempor ditiup teh mah buru-buru teh nyokot deungeuna panglobana. Jadi waas lah jadi zamannya dipoekan heula nya dipoekan heula. Tah zaman tahun 80-an da inget nah da ari tos hidang mah pasti inget wae da anu awona anu saena ge tos karekam teh matak aduh bagi ulah dicaronto anu awona mah ieu da sampur obrolan bala kacipul obe obrolan kieu da paling mewah teh atuh da kapungkur mah jeung enog jeung asin mewah paling mewah jeung kerupuk teh aduh kerupuk opak da mah aya Pak kerupuk opaknya Bang selangka ini mah kerupuk opak awas kerupuk jengkol lempeng kitu rata lah nu barolong kitu disebutna kumaha opak kerupuk opak di dambalna ge atuh dina genar teh sangu nu tilas tadi bepekan plem-plem ada opak opakan murni apa na ketan Tapi dari puasa mah cerita teh kieu pan ai puasa mah nya ai hilap mah teu naon. Teu naon hilap mah. Hiji waktu pan kieu cenah teh. Pan keur anjaran puasa mah geuningan nya pas teh capean teh geuningan ningali teh ngabayang keneh teu inget puasa nya. Tah teu inget puasa kitu kan urang teh. Ai do kadabak teh kan ungu ieu kan cai adi teh aya cai ini teh. Lagu aya cai terus aya sesa sahur teh geuningan naon teh aya bala-bala naon teh du pramok we tanggeus terab gitu. Aduh
Tipan puasanya cenah ge. Wah, rezeki. Itu tersuaranya joki eta mah. Kan ulah teh meureun api-api poho we meureun. Nya. Ari masalah selami tos lincak balik dirasa-rasa acan pernah poho teh aya ngarep poho. Da can pernah ingat wae karena dina waktu bulan puasa mah. Aya pohon nu dihaja. Oh ngapedas nya kitu teh kumaha ieu carana tah kitu sok kadinya lupa kieu we carana tah kitu. Karena teu katingali ting isi padahal Batal, kan memang batal. Tah aya deui sakali ngerokok. Kadang-kadang keur sok abdi sok narosnya ka kiai ieu. Kiai punten saya abdi bade tumaros naon. Lain kan urang teh sasih Ramadan bulan puasa. Tah kadang-kadang jalmi teh sok aya nu poho ari abdi mah can pernah poho ku rasaan mah cing sok inget wae gitu tapi ari teu kuat mah sok celebuk wae cing da teu kuat teh gitu komo digawe capek mah gitu. Teu nanaon cenah ari poho mah meusing saep sabobok oge meunang tapi cenah tetep sok kan niatan deui eta mah tetep kedah dibayar kedah dikodoan deui. Lamun eta mah teu Hutang jadi masih kena hutang puasa melanjutkeun deui cenah. Aya sebagian gitu. Anu sebagian deui angkur teu nanaon unggul teu dijelaskeun kituna. Poho mah teu naon biasana. Kadang-kadang kok abdi ge sok ari nu geus ayeuna kanya meuli kolot kieu urang teh aduh kukureun dosa anu ngahajan teu dieu ieu tah sok dilunyepan kieu kolot kieu. Kadang-kadang kan sok dikodoan. Tah anu geus ka tukang-tukang urut urang masa urang keur rada kitu teh bari istibaah sama meh dek mayunan di bulan puasa nu akan datang teh kodoan Berarti aya poho mah teu dosa berarti mah. nya anjeun sapakean cenah sok teu Ari nanaon poho mah poho mah teu nanaon teu dosa. teu dosa Tapi bahaya teh lamun hayang bahaya. nya. lamun hayang leuwih sampurna cenah sampurna teh lain rokok keretek hayang leuwih abdol mun cek bahasa santri teh mah kada dikodoan deui Nah, tapi poho teh teu dosa ngan bahaya apa kumaha teh. Sok we ayeuna pohon teu dosa tapi bahaya. Ayeuna abah ka pasar poho teh di calana. bahaya. Henteu nanaon manya bahaya. Bahaya. Dosa. Wah bahaya dah mama Ulah kali dah. sejen beneran orang gila gitu. Tapi ai kudu resep pasti diundang teh aduh cenah Ya bahaya. Pan aya cenah mengkadek mani montok pan gitu. aya anu kunaon cenah jadi budak poho cenah. Poho di sarung cenah. Iya. Poho Mangkane ini kan katingal itu masakan teh mengkol ka kanan. Ya, tak gitu gua poho teh teu bahaya. Teu dosa tapi bahaya. Nongkrong sisi jalan motor pasuliwar. Kan aya nama neun teh bah bulan puasa teh poe subuh teh perang bedi lodong. Wah iya. Dai baheula lama ya. Tas sahur teh duh perang bedi lodong teh biasa rame. Nepikeun ka panon poe nya kan. Lain pepetasan mang tapi bedi lodong. Pan eta jadi aya nama masana geus kieu jadi aya nama teu meunang gitu. Nya. Da memang keur zaman abdi jual ge ngalawi teh awi pitung teh nu Awi rada pitung. kana jujarkeun 10 meser karbitna teh 2 kilo sup nyeun gagang ku awi teh geuning colokkeun kana minyak tanah di duh Maganaikeun mah ieu di lapang. Ieu. oh iya nu bawa Di lapang teh mah hari tadi dia keur anjaran ka dieu pan sok mawa tadi Cigombong awi surat ya sakali aya nu pan bencar ieu na teh si congon teh pan tutupan ku batok kalapang hopong ku paralak teh batu Kadang tanggal gedang, tangkal gedang tahu tangkal papak bisa beruang, anu beruang tapi aya ya caritana kieu pan nya beri lodong gitu nya. jadi katingali ciri-cirina bulan puasa teh hari tama Nya kieu caritana pada ieu mah beri lodong teh. Pan cenah diasupan karbit gitu mah nya. Diasupan karbit. Cenah pan geus sok diredengekeun garinya teh ngajerjas. Nya di kitu tah. Direjas hiji waktu cenah tah. Keur diredengekeun teh aya nu Jaya ya. nu jahil eta teh di sana tah. Ai bodak cenah.
rampung pancena cepilna sabelah nya Pak bakal tarik getaranana Eta nu ku bedi lodongo paurna teh naon geus di seumit dulu push nya sada aya keneh kalau aseuna nya ditiupan bener eta nu paurna mah tah ieu raraina abdi mah nu ginggiapeun mah ku pepetasan ari pepetasan dicekelan korek dialungkeun korek di ayeuna si ruhak dialungkeun beledung ka dieu atuh waduh Korea teh lain diubaran ku Genteng, ya. oh kalau kang tambah dibabukan sia cenah teu beunang dicarek ku kolot Pokoknya baheula mah ada budak Cilaka teh lain diubaran. lain diubaran malah ditambahan dicarekan Tapi saking kureuwas beunanya. ah Kalau baheula mah saking kureuwas. bakat ku nyaah anak jadi lagi pasti nyarahan ke anak Tapi enak pepatasan teh teu diseureut cenah mah da. Aya ieu carita teh pepatasan abdi kenyang teh gini aya geus anyar nya dibetot dibetot gitu. praktek sini Bledag, tarik itu disadana teh. Lah hiji waktu kan ayeuna teh apal nya eta Eta teh pepetasan. Pepetasan. Nah, sok ceuk ayeuna mah pas gangsing urang kikituan gitu nya. betot Betot. Cukup batal teh. Sok cobaan. Aya barang dikenyang teh tah begitu pun. Beletak teh beletak. Luas. Terus kita aya mah gitu mah namanya. Ya. Nya petasan nu kitu tos da aya Teu teu aya. banyak. Orang bahaya teh apa komo urang kali alit mah Pak. Tahu dah. Ada yang nama kudu nama eueuh zamanna petasan ge. Ayeuna mah geus musnah Teu meunang. seueur bahaya Zaman. pampang mah Bahaya. ngabahayakeun kabatur mata katorekan cepilna Lah. urang bahaya Ayeuna mah kieu lamun puasa pas sok aya istilah ngabuburit intinya ngabuburit teh. Tah sok aya gede ngabuburit teh bari aya nu nguseup gede ngabuburit teh nya. nya Aya nu ngurek, nah ngabuburit teh. Tah aya geuningan anu ngabuburit teh zaman ayeuna mah sok ngomotoran, ayeuna mah geuning ngomotoran. Pernah tuh aya pengalaman ngabuburit kan. Ngabuburit anu berkesan gitu kan. nah aya ieu Kumaha. ieu ngabuburit ieu soalna pernah nyarita oh deui mah ngabuburit teh bari ngagodin jadinya sok lain aya motor jadi motor-motor aya motor-motor ngundang-undang motor inget zaman kapungkur sok nuju lomba sisini kita Kumaha. ping-ping tokek ping-ping cak-cak anak hayam malo motoran terus peuting engke urang pecak si horeng kalah kotoran itu ada Da anu paling kesana mah ngabuburit mah iwating useup beunteur, Pak. Aduh, Eta teh useup teh jejer teh anu ieu teh nya Nya ku awi. anu ipis teh. Nya. Keren. kadang-kadang keur leutik mah dengan teu bisa jeueur. Ku ieu sapunya rek kelapa nu ora keneh geuningan. kabungnya udah ngala daunna Da teh sok ngarenjet teh anu hatina teh. Yep. Bunga kacida. cung-cungkeun teh naik anak keuyeub Wah, lamun teu bebeunangan. lain beunteur keuyeub Da lamun teu bebeunangan mah anger. Anger we ngalungkeunna teh ka balong batur teh gitu. Ka balong ulah. cobaan Lain ieu we jaer. Ulah gitu. kurma harita mah tudanya tinggal balong teh kan sok aya lele lokal teh loba geuning komo hujan gini mesin kali tuh geuningan urang useup tas ti walungan teu meunang ancelongkeunna bari api-api miceun di napa ciringan batur burawi meunang lele asupkeun aya kana korang beja Aya udah ieu bisa tah lokanya geuning anu Menang useup teh disolokan. anu useup teh nya. Ai punya ku jejer gitu teh ya, jejer anu ngemplat teh gitu. Kenyen cenah geuning si kowe lauk padagnya. Aya diangkat teh geuningan naon sih? naon Kurang geuningan. Aing ngerja da mau tarik. Ke urang ngabuburit urang ka Jati 7, Pak. Aduh. oh siap Sok oh iya lah Aya batuh acarakeun. pampang nama Subhanallah, itu aya Kira teh warangas. ngabuburitna kieu, ngabuburitna lamun geus beres puasa. Itu lain ngabuburit gitu teh mah. Nyawalan, nyawalan ngabubungah ngabubunga.
soalnya keburu kolot manten itu nak tuh orang ngasih apa karena itulah Siap ah. udah ngabuburit Sama tunu sore-sore. Udah tadi orang nggak tuh muda enak musuh dah usaha pan menang lauk mah tuh jadi rencang sang. Punya Ku kan pamedi bagongna saragogog teh nu nutur we. Nah, alhamdulillah orang bulan puasa terus karawasnya Karawas, alhamdulillah. dinten anjing teh nih cakat 13 belah. mudah-mudahan orang ngecing karariat ulah ngagodin Amin. ulah ngagodin Amin. mudah-mudahan orang ngecing jadi alamatnya banyak tamat Sing sarehat. Amat wae, Pak. Kasadayana Pak. sing kapaleser ya kapaleser acuk lebaran Aduh, acuk wedung. aduh mah tuh seberapa tahun tuh agak lebaran Ngan pada ayeuna mah tos teu aya bedungna. Pan dulag dudag hayang baju can kabedag. Tinggal ku pokokna nak hayang calana can kapeser. tapi dah moal aya baju dulag mah Moal baju dulag mah jeung terkecuali pangedamelkeun jeung teu di darambal we ku Berat. konveksina ge baju dulag. baju dulag mah Cek bari paus. baju dulag mah ya ngaput pak Dulagna di bajuan. baju dulag alhamdulillah orang teh bisa ngopi di pentingnya ayo ti urang mah udah mau bisa ngopi Nuju ieu. alhamdulillah teh kudu dipasihan kesehatan Tah, nomor hiji mah utama nama sehat. Utamana jalma kudu sehat bae. terus Tos sakitu heula. Ye. Ulah tidak awet-awet. Kulicitnya adokan ini teralang Ulah sok langsung ditaneskeun segala rupi japan dahar ge nyem-nyem tah sapercayaina dina pengalaman tuang ya kadenya. Dina tuang ge kedah aya ieuna kudu aya Bener. aya ide-idena maksudna idena teh kieu. Kan urang teh ngaduk sangu teh rada seueur. Aya rencangna supaya kepercayaan jadi teh saimbang antara rencangna sareng sangguna teh. Kumaha carana ieu supaya alam sadaya enak terakhir. kemata Nah, ieu contohna seperti piring. Tanggeul sabeun hadek disimpen hadek tangi rata-rata kan ditangi kitu. Jadi si sangguna we pertama tah bagi dua heula. Pertama jeung eta jeung rencangna lamun teh mah gaduh daging sageun kieu. Kitu we mandir ka itu mandir ka tah geus tinggal sacomoteun deui tinggal terakhir diwawalkeun sareng daging pan asa sareng daging sadayana. itu aya nu kieu teman ieu mah caritana teh boga daging sakeureup pade cenah hayang daha jeung daging cenah eta we jeung sangu anu daging mah diambuan we ambuan sangu dari abdi mah apa ya mam sareng asin kumaha carana mam sareng asin tapi rasa sareng sate dah aya deui pak malah bidang di wae tah Tah aneh tapi nyata tah. tinggal nyata kaset degung pak nyasa di parasmanan Gar jeung asin eta kaset degung nya. Tapi ya, salah. Tapi dina sakituna teh mah kaharti ku akal amah. Mau opat ieu urang dicararakan yang ngungkul. Nasa urang di sarung. Oh. Saring acan eta teh. Ieu mah lamun cek Pak Ustad Tas mah taraweh. jadi tas taraweh. Oh, tes taraweh. Jadi pangna di sasarung teh lain burut, lain tas di sepitan. Jadi orang teh tanda-tanda megang gampang, hayang ngompol gampang, batu ya kuya. Atuh lamun hayang Raos papangna raos. hayang papang anu leuwih raos sing gampang. beda cicik babari lumpat nah Bisa begitu. Lamun diudag batur tinggal nyumput tinu poek bari diperulum sarung pan maka sirieun. nah ieu pan bumina teh caket lapang Hmm. bising aya kuntai ucagan Iya. Heraeun kan sarung seueur kecilung. jadi dia sok atuh da ningali tulale bengkok pastakana kieu aya dah nu PRT ada baik Kudu rada beda sareng anu sanes ari wengi mah. Batur ngacingan panjang abdi mah sarung pan lamun disaragamkeun mah pan kirang abdol.
mudah-mudahan orang menang sarung lebaran atuh. Tah gitu amin. Di mana we rezeki mah. Siapa THR 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 Itu teh sepuh THR nyindiran Pak Guru eta teh. kumaha nyindir kumaha tah. Nyindiran Pak Guru pokoknya mah ke sarung teh. Ada gua THR. Usaha nu teh hoyong atuh ke THR mah pakarja sadayana nu diarep-arep teh eta di sasi Ramadan mah THR. Kan yang mereknya hese. Pan yang merek teh gajah duduk. Ieu mah hayang gajah si dengdang dah. Tapi ya wadi mah kukuriringan ya ieu jangan milih sarung anu cocok gitu. Nya anu telogor. logor we Tuh teh sarung meujeuhna. Nya gua dalam logor. Celana teh. Sarung Lamun sarung anu model pas lancingan teu sereg mah aya nu meser. Justru teteh matak dipaleserke ku logorna teteh ngabutuh teh butuh ku logorna gitu Pak. oh matak sama aya sarung Matak meujeuhna. mal aya sarung anu sempit. Sok matak sarung mah gani ai lancingan mah aya gani nya. Nya Ukuran naon? L, L M M, S, sarung mah da gitu weh. Iya. Aya teu aya teh Ukuran G Pak. gombrang. Gombrang blus. Sarung ukuran G. Tapi lamun urang nyiptakeun sarung meujeuhna mah main gagal moal aya sarung nu meujeuhna wargi terus dugi ka mana urang teh obrolan teh ya Iya, kedap deui pan saur atuh. Oh. Alhamdulillah pangintenan pamirsa sadaya. Nah, wargi Dulacis TV urang obrolan sore-sore tambah tunduh sore-sore. Nah, Laras mudah-mudahan we urang biasa petepang deui ka di obrolan-obrolan sanesna gitu. Aya tema-tema anu manawi tah aya pamunut hoyong tema naon tiasa di komen. Tong hilap di naon? mangawal Di insyaallah sab Kumaha di sabreng naon ieu di Pak? sreset oh diserset kadenya wargi ya teh obrolan teh serset ulah hilapnya simpinu kuatan atuh nu gaduh wifi Kolot apal wifi. wih cik anu mah ieu turut bade muni ulah pidato bahasa Jawa ngajak sabreng ka wargi-wargi pade anu aya di Jawa oh bahasa Jawa sok pamirsa sedaya kanca saking menika simkuring campuran Sunda toh Jawa Jawa pamirsa sedaya yo ojo lale yo ojo lalen serset HP-ne dewe sing oke yo ikinya tuku ikinya apa turu oh turu mah molor Terus lonceng. watane anu sing wifi pantenge wifi ne yo ojo dipateni yo kulo nuhun nggih subscribe-ne ning apa ning ono apa ne subscribe channel channelnya aduh aku lali Dulacis TV oh Dulacis TV yo subreng subreng lain subreng Allah kan ya matur suwun nggih Ieu tos waktuna ya urang mau buahkeun sahur mangga ayo ya kantonganna mana araya? aya ya assalamualaikum